Mankoba ka-40 genep nyaeta nyarioskeun ieu wujud aki lain wujud Abdul Qadir. Kacarioskeun putrana Said Abdul Qadir anu jenengan Abdul Jabbar. Cacarios karamana saurna mama Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam upami kabeuratan atawa kahampangan sok teras eta kokotorna disesep ku bumi sareng cikaringetna seungit minyak kasturi sareng laleur taradaikeun eunteup kana salirana. Tah ieu sadayana waktos ayeuna buktos di mama dauhan Said Abdul Qadir satemena Abdul Qadir geus pana geus tetep dina dat eyang sallallahu alaihi wasallam. Jadi ieu wujud eyang lain wujud Abdul Qadir radhiyallahu anhu. Subhanallah.